Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa. Patepang deui sareng simkuring Ahmadiyah Trimakmuri dina warta Sunda. Nu baris ngadugikeun bewara kota Cianjur. Pamirsa, bewara nu salangkapna. Zaman kiwari loba kadahareun anu dijadikeun oleh-oleh di masyarakat. Contohna nyaeta tempe goreng. Tempe goreng teh mangrupa kadaharan ciri khas kota Bandung anu dikenal kota kembang. Mung ayeuna mah urang tiasa mendakan di mana wae. Kulantaran tempe goreng tertinggal di kota-kota lain. Contohna nyaeta di kota Cianjur. Di wilayah kota Cianjur aya salah sahiji tempat anu ngaproduksi tempe goreng. Nyaeta di Gadung, Desa Bobojong, Kecamatan Cikatari. Eta kumaha rasana tempe goreng teh? Pas mimiti abdi meser ieu tempenya dina ieu teh dina bibir teh dina letah rasana teh pecah gitu nyeredet kana hate. Jadi abdi teh sok hoyong meser we nya pokona mah tuh dangukeun gurihna ya. Aduh komo eta mah ya tong hilap meser ieu tempe goreng di Caket SD Kopo nyata Caket Rider di paling kiri tah aya tuh. Aduh komo deui eta kana hate teh nyeletuk nya Usaha oleh-oleh teu sanes. Soalna usaha oleh-oleh teh lumayan menduitkeun. Saha anu mimiti ngusulkeun ka AA jualan oleh-oleh ieu? Ide nyalira Hargana kira-kira sabaraha? pami tina 1 kilo abdi nyical 40.000 tempe 10 tempe. Action. Tempat ieu AA Action. tempat ieu kagungan AA atau anu sanes? Nah, kagungan abdi AA gaduh tegaduh sama tanah. penghasilan AA sabulan cekap teu kanggo sabulanan deui. Alhamdulillah cepat. Action. AA gaduh sabaraha hiji pada mal terus sabaraha gajihna? Beli ka ayeuna 6 hiji padamel terus gajina per sasi hiji ka 2.200.000. Nah AA milih lokasi dagangnya di dieu teu di nu sanes. Lokasi di dieu lumayan cukup strategis. Mimiti payuneun SD, payuneun asrama tentara sareng di Pengker aya perkampungan janten seueur manusia kajian. Action. Ngaproduksi naon deui salain ti tempe goreng? Selain di tempe goreng, abdi ngaproduksi bayam goreng bayam tapi daun bayam itu agak
Action. Salain ti tempe goreng di dieu Aa ngaproduksi naon deui? Selain tempe goreng, abdi ngaproduksi goreng bayam. Tapi kumargi si daun bayam teh nuju sesah, jarang-jarang ngaproduksi bayam itu. Bahan-bahan kang meser ti mana Aa kanggo ngadamel tempe goreng? Bahan-bahanan. Meser ti mana Aa bahan-bahan kanggo ngadamel goreng tempe? Pami tempena aya nu nyintun ka dieu pami bahan-bahan nu sanes di pasar teh seueur. Take and action. Gaduh Aa. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, bewara anu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Simkuring Amalia Tirmakmuri sinareng kru pancen tugas ngaturkeun nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.